Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sundan Cing Adnan. Sanos wengi alhamdulillah tiasa tepang dangu deui nya para mitra. Mugia mitra kaum dangu sadayana sing dina kaayaan sehat walafiat, lancar rezeki sareng dikabulkan sadaya pamentana. Mungguhing Allah Subhanahu wa taala. Mitra kaum dangu langkung tipayun sim kuring nyuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan buh bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi da ieu mah ngan saukur carios fiksi anu direka ku sim kuring etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana khususna anu mikaresep kana seni dongeng Sundanya para mitra. Kukituna supados tong yang kolong ting kana waktos mangga dangukeun deui wae kalajengan cumarios Munjung Gondoruo dina seri ke-28. Wilujeng ngadangukeun ieu Para mitra kaum dangu, urang sambung heula carios katunda dina bagian kamari. Saumur hirup ieu carita karek wantun dibuka teh diobrolkeun jeung baturnya nembe ka Mang Yayan hungkul ieu nya Mang. Janten kieu Mang Yayan saur pamajikan kuring ku waktos harita kungsi ningal manggaha keur anteng we diuk di deukeut padaringan antawis jam 4 sonten. Nanging teh nyora teh kumaha ukur panonna wae rurat reret melegeg siga nu linglung. Dugikeun ka pamajikan pamit mulang ge kumanehna teh dibaler pisan. Ngan ku binalem we anu ngawalerna teh. Saur teh kieu geus emi cenah ari arek mulang mah ditu we, da kanggaha mah keur teu bisa diganggu, saur teh kitu. Nya dugi ka imah teh atuh pamajikan carita ka kuring. Atuh cek kuring ari maneh teh ngalindur atanapi kumaha emi? Hanas waktos asar manggaha aya di sawah jeung urang keur ngilikan pare. Janten saprakna ti dinya tah pamajikan teh isukanana gering panas. Percaya jeung teu percaya dipentakeun ka anu ngarti teh dibere cai teh saurna teh kasambet ningali jurig di imah dudunganana. Beja teh kitu Mang Yayan. Cek kuring geus tong dipikiran nu penting mah waras waluya deui maneh teh. Ceuk Mang Kampleng. Carios teh didugikeun naon ayana ka Mang Yayan harita. Dumeh terang carios kitu Mang Yayan janten teg emut kana anggepan Mang Haji Wawan anu bisa janten nyebatkeun waktos harita ninggal manggaha teh di kebon. Sanes manggaha nyatana bisa janten eta teh bangsa dedemit anu keur nyarupa wujud manggaha para mitra. Itu Bang Kampleng, untung pamajikan di dinya teh salamet. Ieu aya kahartina oge kocapna Haji Wawan nu didugikeun ka Mang Taslim jeung pawakil jari teh. Aya benarna pamilares kitu mah. Mang Yayan ukur nimbang ngahulang maneh dina ngaregepkeun deui anggepan Mang Haji Wawan anu didugikeun ka manehna ngalangkungan Mang Taslim jeung wakil jari para mitra. Laras kumaha Mang Yayan? Mang Kampleng teh naros janten kiwari mah penasaran oge da dumeh Mang Yayan nembe ku aya kocapan kitu. Bisa jadi Mang Kampleng dunungan teh waktu harita datang ka kebonnya lain manehna eta teh. Istuning jurig atanapi siluman jeung sajabina anu nyarupakeun manehna. Moal salah bisa oge lalayadan pamunjunganana nu ngahaja nyarupa manehna datang ka kebon. Ngara teh mere beja ka urang duaan yen saleresna manehna lain anu ngalakukeunana. Nuawi cobi diemut-emut ku Mang Kampleng. Nah waktu harita Mang Kampleng nempo cara jalan dunungan teh dina ngagiter kagalengan siga anu berat kitu. Da teu biasana atuh dunungan teh kitu. Kadua panonna ge siga lain bawaan sorot biasana eta teh Mang Kampleng. Ceuk Mang Yayan. Kiwari nuju deui ngemutan kana tetempoanana harita ka manggaha waktos ka kebon terong para mitra. Pokoknya Mang Yayan malihan pan kungsi ku urang ditaros ge kalah ka ngaleos we manehna teh nya. Tara biasana dunungan kitu.
Janten di dia urang karek paham ya maksud Mang Yayan ya. Panginten naon anu kapungkur ku pamajikan urang nu kungsi nempo manggaha di imah. Sedangkan harita bareng jeung urang manggahana oge aya di sawah. Eta teh mangrupi jin atana pilalayadanana tina bangsa alusna merenya keur nyarupakeun manehna Mang. Laras Mang Kampleng, urang yakin nepi dieu mah eta teh geuning kabubuhan di pentakeun cai kanu pinter pada saurna nempo jurig di imah dununganana pan kitu. Ya moal salah janten nya ieu teh. Bisa janten ieu dunungan urang teh kitu ieu teh Mang Kampleng. Kabuka ayeuna mah Mang pikiran urang Mang Yayan. Asup akal palbadi ieu mah tuh. Janten leres naon tuduhan jelema kapungkur. Ngeunaan manehna anu dituduhkeun munjung teh nya Mang. Ya bisa janten leres, bisa oge henteu ieu teh Mang Kampleng. Numawi kiwari wakil jari geus nugasan ka urang. Kumaha carana urang bisa nalungtik ku cara urang ka dunungan supados bisa manggihkeun bukti anu pasti. Tah palbadi urang butuh didinya supados karasa mantuan ka urang Mang Kampleng. Kinten-kintena kumaha Mang Kampleng? Taros Mang Yayan harita ka Mang Kampleng. Palbadi mah Mang Kampleng ge salaku batur aya rasa belana kanu jadi batur. Kantenan oge memang kepentingan balarea ieu teh para mitra. Mun leres dudunganana teh kabuktos munjung, tangtosna pasti korban geus loba. Sanajan aya korban-korban di luar lembur anu henteu dikanyahokeun ku manehna tanapi ku wargi lembur sejenna. Mang Yayan, di palbadi mah kuring salaku batur jeung wargi lembur ieu nya tangtos oge moal bakal ninggalkeun atanapi ngingkeun supados aya di wargi anu sami ngalaman nasib sapertos Mang Yayan. Punten ieu mah. Nya hayu Mang lah kumaha carana kangge kuring bisa mantuan Mang Yayan ye. Taros Mang Kampleng, harita anjeunna keur sangabantos ka Mang Yayan nu bade nalungtik ka dununganana. Nu palebadi mah teka-teki ye geus mulai kabuka ku sararea teh para mitra. Nuhun Mang Kampleng, upami kitu kangge carana urang dangukeun wae arahan ke wengi ti pawakil jari. Numawi Haji Wawan ge diundang supados karasa hadir. Wayahna perkawis ieu mah ulah dugi heula ka pihak dunungan. Kumaha we eta mah carana Mang Kampleng lah. Ceuk Mang Yayan para mitra. Kiwari singkatna sagala hal ngeunaan cara jeung lengkah kapayuna kantun ngantosan wengi dina carana pawakil jari nu bade bewara kasadayana di acara tahlil peuting kahijina Jeunat Jang Dudung. Kukituna kiwari dicaturkeun Mang Kampleng ge permios mulang. Anjeunna tangtos bakal ngiring hadir pikeun wengi dina tahlilan peuting kahijina para. Mitra kaum dangu, kirang langkung bada maghrib. Layung ge masih katawis di langit harita nanging geus munjuk majeng kapoek. Kiwari nyaturkeun ka manggaha jeung Nyi Santika di bumina para mitra. Manehna teh keur gunem catur dugi nyarioskeun gegerna wargi di lembur ngeunaan Haji Wawan kiwari. Akang teh laksana, salamet Kang. Dupi kiwari da jelema teh geger perkawis Haji Wawan munjung Kunti Kang. Ceuk Nyi Santika harita bari ngalendot dina lahunan salakina di paturon para mitra. Ya kitu yai, justru akang ge teu ngarti ieu teh. Harita pak akang madumuk dipisan ka tenger kudu sejen oge palbah perkawis ayana Kunti ta anu saurna hibar jeung ngaleungit di imah si Wawan. Eta kaleresan wae aya babantosan tinu halus kitu atanapi kumaha nya ieu teh nyai. Ceuk manggaha hatena teh ngarasa bunga dume cara pangalana dina perkawis tumbal teh ngarasa salamet.
Jeung oge kiwari Haji Wawan ge anu geus digegerkeun anu ngalapati anak Mang Yayan janten saluyu jeung pangarepna oge para mitra. Nya panginten kitu Kang. Sugan oge Wawan teh memang munjung Kunti sabab da jauh kiwari wargi mah nyurigaan ka urang teh. Kan tenan wada duit urang ge geus pinuh deui Kang waktu sonten teh diampihan ku Nyai. Duh pinuh pisan Kang eta teh. Memang raos yai hirup loba duit. Tara jangar kana pikiran. Komo kudu nalang sasiga batur. Manggaha tembalna bari seuring ngarasa puas. Boga dunya nu sakitu lobana sanajan cara kotor anu dipakena para mitra. Tapi akang teh cobi ngadatangan ka ditu ka Mang Yayan Kang. Ari Nyai poho sugan. Apan atuh pantrangan kera akang jeung Nyai wantun napa ka pakarangan tumbal sorangan mun can langkung ti 7 peuting. Salian kitu merekeun beas jeung duit oge pantrangan Nyai. Bakal ngajadikeun dunya urang teh karoro deui. Nya Kang, untungna Nyai ge teu kersa bade ngiring ngalayat jeung tatanggi teh hampir-hampir wae kapohokeun eta pantrangan teh Kang. Ceuk Nyi Santika. Memang harita janten pantrangan keur nu munjung teh napakeun suku ka pakarangan jalma anu dijadikeun tumbalna para mitra. Oge pantrangan merekeun beas jeung sajabina mun can ngalangkungan ka 7 peuting. Sok cenah numutkeun pangbohongan mah bakal ngaroro deui kana harta pakaya manehna sorangan eta teh. Kiwarikeun teuing lah. Jalma ek ngomong ka urang telengas dupi pawungan sorangan maot teh bantosan jeung sajena oge. Tepuhe heulang ke mun geus langkung ti 7 peuting nembe sia dibere beas jeung duit ku akangi. Ceuk Manggaha memang ngahaja da manehna mah hayang beunghar para mitra. Janten moal malirekeun omongan batur salami masih can langkung ti 7 peuting mah. Manehna jeung pamajikanana oge moal bakal ngahaja ka Mang Yayan. Komo merekeun bantosan jeung sajabina. Memang geus aya anu nyarios ka akang kitu? Ari anu nyarios si acan aya. Nu langsung ka hareupeun akang mah nyi. Nanging pasti ngaran jelema disatukangeun mah da aya wae eta teh. Pungkasna para mitra, gunem catur harita teh manehna jeung pamajikanana istuning keur meunang dunya. Salian ti panen anu dumuk geus untung oge katambi dunya beuki nambihan. Dume laksana teh geus menangkeun tumbal anu kiwari dialat ti anak Mang Yayan salaku pawongan manehna sorangan para mitra. Para mitra kaum dangu, waktos isya geus kalangkung. Kiwari Mang Haji Wawan jeung Nyi Hajah Murni bade awahan angkat ka bumi Mang Yayan pikeun ngiring tahlil. Numawi pangdugian ti Wakil Jari waktu sonten oge kantos sadayana ditampi ku Mang Haji Wawan sakaluargi. Kiwari manahna bunga sabab kasambung deui hartosna tali duduluran jeung Mang Yayan teh anu geus ruksak mang taun-taun lamina kiwari bisa raket deui para mitra. Bah, nyakuring permios di kantun heula nya bah. Ieu sareng Nyai Haji oge ieu bade ka dituna teh. Ceuk Mang Haji Wawan permios pamit ka Bah Ajo. Numawi kantun Bah Ajo sorangan di bumi teh dataya bujang di bumi Mang Haji Wawan mah sanaos geus beunghar oge para mitra. Sumuhun Bah, mun peryogi keur opieun kantun dibuka wae itu dina pago kacanya Bah. Da aya sadayana kue-kue tinggal Abah nyandakan we eta teh meser waktu siang. Sumuhun Mur. Yang hati-hati. Salam ka Yayan sareng pamajikanana ya. Hampura kitu Abah mah teu kiat kanggil umpangna. Kitu we nya Wan. Sumuhun Bah. Nya mangga atuh Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkatna harita Mang Haji Wawan jeung Nyi Hajah Murni angkat muruka bumi Mang Yayan para mitra. Nya kantun Bah Ajo sosoranganan di rohangan sema. Anjeunna tuluy ngahurungkeun paneker keur nyundut udud.
Bari disesepna dina pikiranana boga rasa kapanasaran ngeunaan Kunti nu kuwargi dicarioskeun. Nya ari Bah Ajo riwayat nu tos dipedarkeun oge da lain kolot asal kolot hungkul manehna teh para mitra. Kantenan kiwari rasa katotoga hate teh nginggiapeun wae kana hatena emut ka jenatra mana baheula anu kungsi janten tuduhan jelma-jelma ku Ki Madrim jeung Nicayem nu teu jauh keur tumiba kiwari ka Mang Haji Wawan. Hatena ringrang hariwang bisi nu anggeus teh bakal kaulang deui para mitra. Moalnya mun ukur kaum lelembut sabangsa ning anu alus teh kaparengan jeung nalikana anak siayan janten korban lajeng ngaleungit di imah ieu. Mun dipikir da urang teh atuh lain sakali dua kali manggihan jurig mah jeung ari ngaranna kitu moalnya bisa diudag da saprakna ngarasa aya anu manggihan oge pasti bakal langsung ngaleungit wae. Ieu teh sapertos aya nu ngahaja bade ngarageurakeun ka anak urang ya. Nanging mahnya kudu deui urang teh susumputan ti barudak dina carana hayang nyalametkeun maranehna. Numutkeun urang ieu geus teu bisa diantep. Sabab anak jeung minantu urang nu bakal janten bahaya namun diingkeun sangeunah-ngeunah ieu teh. Garantesna Bah Ajo harita dina mikiran ka Mang Haji Wawan. Ngaran kolot ari nyaah jeung deudeuh mah geus teu kedah deui dicaritakeun ka anak katurunan teh para mitra. Sanaos paribasana masih komplit ku anggahota istuning berat peurihna oge bakal terasnya lindungan kanu jadi anak. Sabab kanyaahna nu moal bakal leungit salalawasna. Amunnya urang kudu maksa nah masih kiat pikeun urang teh ngalakonan deui kana cara kapungkur. Tangtos salah ieu teh. Gusti ge kantenan ngabendu ka urang. Nanging upami urang cicing ya Allah si Wawan karunya tuh bakal moal sakali dua kali upami naleres ditingali ieu teh aya nu ngahaja rek ngarageurakeun manehna. Istuning bakal teterasan ya mun cara dugi laksana Wawan hancur mah. Bah Ajo garantesna deui ngarasa bingung sorangan. Nu mawi pikiran Bah Ajo harita anjeunna tangtos kudu nulungan. Nanging pan terang cara tulung anjeunna keur Mang Wawan pasti bakal ngabuka deui kana pilampahan elmu hideung kapungkur. Dumehna da Bah Ajo ge kantos oge nuleuman elmu teluh nu matih nyatana para mitra. Janten kiwari anjeunna ukur bingung siganing teu manggih tungtung. Wan rampunakeun Abah. Lain carana Abah teh rek ngahaja deui kieu. Nanging istuning Abah teh niat rek nulungan maneh. Mun teh Abah bakal beunang siksa di akhiratkeun lah asal ulah maneh wan. Kapaksa Abah teh bisa cicing ari geus kieu mah wan. Bah Ajo lajeng mareuman kuntung. Keres sada anu digusrek kana asbak harita. Anjeunna lajeng ka tukang nyandak hayam hideung anu loba diingona. Sret weh dipencitna di ala getihna anu diwadahan kana mangkok bodas. Sedengkeun hayamna dialungkeun ka balong lele nu aya di tukang. Tingku cubar atuh si lele diberekeun daging hayam harita. Teras anjeunna muru kabeh wetan leungeunna teh ngarampa kana patarangan hayam kampung anu kaleresan keur nyileungleuman. Nya kekeokan atuh sada leutik si hayam teh di pataranganana. Pedan dogna dicokot hiji. Teu lami anjeunna lajeng ka jero deui. Sagala getih anu di mangkok bodas jeung dog hayam kampung anu di bawahna lajeng diampihan kana handap ranjang. Di kamarna oge memang geus aya ari kamenyan mah da sakapeung sok diangge ku notolan kana ududna Bah Ajo teh para mitra. Hoyong aya rasa atanapi ambe-ambeuna teh panginten. Rumasa geus aya syarat pikeun harita anjeunna bade ngabuka deui kana elmu teluhna. Lajeng we kapikiran ku manehna teh nu bakal dilakukeun di wayah peuting. Mun sakintena Mang Haji Wawan jeung Nyi Hajah Murni teh geus pada sare. Lakeun rasa mendawis mah da syarat yang geus aya. Kantun wengi digaweanana bakal kapanggih maneh teh. Saya istuning anu geus wantun ngaganggu kana usaha anak minantu urang ya. Wirang bayar wirang, cilaka bayar cilaka. Ulah nyebatkeun jongjun lumeh disangka anak urang cicing wae.
Ya aya kolotna anu masih ngajaga. Ceuk Bah Ajo. Kiwari nyatana bakal kajantenan deui ngadu teluh ku cara masing-masing na ka jelema anu geus jail kaniaya ka anak manehna para mitra. Rumah sadahatena teh nyeri nginggiapeun teh emut ka jenat bapana anu kungsi sarua jadi korban kalian fitnah anu sarua ti Ki Madrim jeung Ni Cayem. Neng Nong para mitra. Dongeng teh kabujang Neng Nong. Panginten wengi ayeuna mah sakitu heula. Kugituna sim kuring nyuhun dihapunten tina samudayaning kalapatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.